Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Mau ditinggali hayangan lamun hayangan daik jadi batu hipu ngagulutuk Pan mana yang aki-aki hipu. Oh, udah harga nu hipu itu. Lu Asal nu ngaruas. Acan nu leuwas. Kunaon ki? Nah, cian nu leuwas, cina po. 2.000. Kudu bersyukur sakieu ge duit, syukuri ulah make jeung leuwas. Batur mesen yang harus Hayang gede, batur mah. Sapoe 1.000 ge dikumpulkeun bisa nyakorakeun budak. Tuh, eta geuning perelek kitu kumpulkeun saurang 1.000. atur nuhun jajak Allah kasak. Itu banget dah. Ayo nu tadi nu baru atur nuhun. Kanu ki ekspresina beda. namun Ki, tadi kuring ngomong pan. Hirup teh kudu nulung kanu butuh narang kanu susah. Nganter kanu sieun nyangan kanu poekeun. Urang teh kudu ikhlas. mohon Lamun barang bere teh nu dibikeun teh kudu nu panggedena nu pangalusna. Nuhun. Insyaallah jadi urang Sunda anu saestuna, jadi agama Islam anu sajatina. Amin. Mak ka dieu mak, ka dieu mak. Eta. Ka dieu. Oh. Mah bari jadi batu kumaha maksudna? Cocok jeung daus mah. Cocok. Wayahna duit nu panggedena bikeun. Duit nu tadi nu panggedena. Saur Pak Gubernur kudu ikhlas. Ikhlas, cing ikhlas. Bangetna kudu ikhlas sagalana. Awakna kudu ikhlas. Sok cing ikhlas, Cing cing ikhlas, ikhlas. da keluarga mah geus ikhlas. Lain eta bae mawat tuh. Duit nu panggedena kudu bikeun. ditelokin Sok pasikeun. urang etan Geus tuh kudu Kudu dihitung, kudu dihitung. Barang bere ulah sok hitungan. ma nganggo careosan Heeh saat. Eteh atuh lima. ma eteh ka dia eteh Ada. ma aki katitipannya Tuh, jadi ceurik da sieun ningali beungeutna. Sanes. Kela. Cing. Oh iya terharu. Kela. Ibu kunaon terus nangis? Ibu saha namina? Ibu Dadah. Atosan beren Dadah. Sanes eta Pak. Anes, Namina Pak. Dadah, Pak. Anes. Geuning bapak teh leuwih bodor ti daus. Tong dikitukeun oge. Pat, Cela. peme apa ngabodor? Ya kela. Ti daus mal payu atuh. Atuh kajian aki jadi gubernur atuh. Oh, wah gubernur peot. Jeung eueuh gubernur eueuh tuan sih teh. Ibu di mana Bumina? Cimawate, Cimawate. Di mana Cimawate teh? Sukaraja. Sukaraja. Ciamis. Sanes, Hah? Oh, di urang Tasik. Mesti Tasik jauh ka dieu. Dalam rangka naon jauh? dalam rangka Memperingati hari pacul. Sanes. Hah? hoyong penakran Pak Dedi. Oh, yang pabenak rek naon? Terang nu mana Pak Dedi teh? Heeh. Arek naon? Ece kunaon? Ngudag-ngudag abdi. Kunaon? Kan jauh ti Ciamis ka dieu. Warana Pak ya. Heeh. Bisa jadi. Kunaon? Hoyong di Kunaon? Heeh. Panjawat, Oh, ece teh gering. Teu damang naon? Aiga Tengah. Oh, iyo. Gondongeun Bu. Pernah berobat teu acan? Sama sekali. Gaduh BPJS? Gaduh pamasihan. Minta dianggo. BPJS pemasihan tadi aku. Kumaha deuna? BPJS mah nu daftar ibu sanes papasihan sanes. Ya Bu, lamun salaki pemasihan menang Bu. BPJS pemasihan teh kumaha? BPJS na tanggungan pamarentah. Oh, lain pemasihan eta teh. Aktif. Teu aktif, Kunaon teu aktif? teu dianggo. Kumaha? Apa teu dianggo ge BPJS mah aktif, anu pamarentah mah. Oh, loba nu teu aktif. Oh, heeh, tapi boga salaki. Beres kita us nih. Ada Sip Pak. Bapak cocok. Mangga ini mah bade bapak heula. maksana kumaha Yuk. duduk-duduk ya. Jadi ieu panyakitna geus lila. Tos, Heeh, can pernah berobat. Teu can pernah berobat. Jadi butuhna berobat. Kadikeun KTP-na kayak dinten Senin ibu dicana ku abdi ka Bandung. teu dicana. Heeh, alamatna di mana? Ieu mah gering pan. Butuhna ge lain butuh duit, butuh cager. Ya. Butuh berobat, butuh berobat. Mah kudu dibawa berobat, ulah dibere duit. Leres. Engke dibere duit bising teu terus berobat lebar duitna. Laras.
Laras. Nya sok alamatna di mana? Ka pasekda catat alamatna ya. Ya. Temu rek nyandung ka dieu. Sok, sok ka ditu. Tah, Langsung diobati berobat, ibunya. Obatan. Sok, diobatan. Sok catat alamatna di mana? Ke dinten Senin dijemput Canak ka Bandung. Di Parios di dokter kandungan. Bidan atuh eta mah. THT, Pak. Hah? Oh, dokter naon? THT. THT teh. THT teh naon? THT. THT teh naon? Telinga. Telinga, tikoro. Lain, ai hana naon. Telinga tikoro tikotok. Tuh, ti rakyat teh beka kitu ki. Sumohonya, Penyakit aduh. gondongan teh di ubaran. Ai baheula penyakit gondongan teh di ubaran ku bolao. Kubulao mo. Bungkul mah bulao. Ulah sok sasapedahan magrib cenah. Aku naon. Udah batur adan mah nya sasapedahan. Oh bener. Kubabah kicu. Atulah. Sok. Aki boga penyakit naon? Hepatitis B, Pak. Burayot. Aki mana? Akhirnya. Ari di dieu nu aki-aki saha? Hah? Mana aki-aki? Pan salira. Anu aki-aki mah itu. Tuh. Ki. Aki ka dieu, tah ieu nu aki-aki mah. Nah. Ka dieu. Oh, ka dieu ki. Anu kopiah batik. Oh. Asli ieu mah. Asli aki-aki. Ieu mah jeunan. Emang bohong, emang. Jeunan. Oh. Tetis. Oh, iya nu aki-aki mah. Hati-hati. Daus Oh. mah aki-aki sintetis soalnya. Oh. Wah, iya nya. Coba baturan main kaleci baheula. Bisa jadi sate ka beneran. Iya nu aki-aki. Ka dieu ki. Iya nu aki-aki mah tingali. Wah, urang korek mang ieu iket batik. Luar biasa. Keren. Ari Iket Kang peci Oman. batik. Oh, alhamdulillah. Ki. Ari aki-aki. Nya tuh, Pak. Menyanyi-nini. Aki-aki. Dia ngerendeng. Ki paling dia ki. Ya blocking nanti deh blocking. Hah? Tuh. Meuni siga. Tah mayuna kan Kapayun, itu. kapayun. Heeh. Nah, Iya, gitu. acara Oh, tali oh. kasbon teh iya ya. Bener ya. Aduh, pasangan siga dilancok. Upami pap mun naros bios, Pak. Sok. Aki akun TikTokna naon? Oh, tak Oh, tara, mana atuh. Ari Aki teh saha ngaran? Hah? Ipin. Oh, Adina Upin. Heeh. Huntu ka mana? Oh saya tahu. Kunaon? Cabutan, butan. Cabut. Tong ngalir ka hati ya tuh. Hah? Jadi was di cabutan. Oh, di cabutan. Di mana imah? Sampai ditutup pengkeren apa? Penggerun apa belah mana beta? Nah, itu mah alfabet. Alfabet. Heeh. Ka dieu lalajo jeung saha? Nyai dah. Kemana sih Nini? Tos tegaduh. Aki duda. Duda. Oh. Misalnya bapak duda. Hah? Bapak duda, abi duda. Walah. Oh, tapi teu dikitukeun oge. Da urang ningaeun. Nya eta. Kade urang teh kudu mikiran geus kalau teh siga kieu urang. Jira kade ki. Lah. Heeh. Kela. Di imah jeung saha? Sarang incu. Incu. Mohon. Ai budak Tas ngantunkeun. Aki ngurus incu Oh. anu geus yatim. Mohon. Hebat ti iraha. Ti 2023. Oh, diurus ku Aki incuna. Nu maot bapana indungna. Makna mamahna. Bapana kawin deui. Biasan. Terus henteu jeung Aki. Ente bapak namahmu. Incu hungkul. Oh. Teu dibawa ku bapana incu henteu. Teu. Dititipkeun di Aki. Mohon. Hebat, diurus ku Aki. Mohon. Laki-laki setia ternyata ari Aki teu kawin deui. Ah, tas sepuh, Pak. Ari ieu tara hudang. Moa. Moal. Incuna geus umur sabaraha? Ti ngawitan SMP kelas 1, ayeuna tos ka SMA kelas 1. Oh, incuna teh ayeuna SMA kelas 1. dibiayaan ku saha? Ku aki. Usahana naon? Aki masak ngurus dia bebersih di patilasan. Bebersih di patilasan mana? Ya galuh. Di Galuh. Oh, Hebat bebersih di patilasan Galuh. Menang sabaraha sabulana. teu kaing naon-naon. Insyaallah rela. Rela. Teu menang naon ge rela. Ari dahar ti mana meuli beasna? Ah, teu kaya we rezeki salit-salit tah. Tinu naon? Masihan ti ditu. Oh, cok masihan. Bisa nyakolakeun budak. Ya, Pak. Hebat. Ya. Cacak-cacak ripuh. Incu disakolakeun teh ka SMA. Dun aki teh aya incuna. Aya. Ayo. Mana? Mana cobi? Kadieu gerak kadieu incuna. Pamaget istri? Ki? Istri pamagat. Istri saya ada. Oh, istri. Ieu Alit kene nih. Walit gane. Aya dua ada. ari incu nu yatim dua hiji.
Oh dua. Mana hiji deui? Ya Allah hebat, yo galuh hebat. Mana nu SMA? Kadieu. Coba. Oh, Aya mahasiswa teh Ki. Oh teu aya. Euy. Oh, mentinggali kotnya gitu nale. Nya Pak, luar biasa Pak. Hebat. Incu ya teh. Hebat tuh. Tapi garaya barudakna gen terarudin. Mana tata? Luar biasa. Oh. Tingali. Aki aduh padahal mah kurupuk darna teh teh. Sangu we tuh. Nusok nyangu saha? Nusok nyangu. Incu penincu. Oh, nusok nyangu. Jeung naon tadi dahar sore? Neng, dahar sore tadi jeung naon? Mi, make naon? Gepuk. Hah? Oh, tadahar sore urang Sunda mah mi disanguan. Heeh, tuh. Iya nu SMA. SMA Pak. Oh, Atosan Pak 6 tahun deui lah. Kau tuh kosan wae. Nya maksudnya pasti Bikin masuk Miki. mahasiswa. Ki. Bikin beda seungit. Ulah, kita harus temenang Aki. Kan. Hebat euy si Aki. Bunga deh ku Aki. Ngajaga kahormatan incuna hebat cicing. Oh, omahnya minantu sarua umurna. Hah. Naon cenah? Ini tahu ini pang penincu bisa teh ompong. Bising topa ompongna cenah. Ya neng. Ka dia hebat lah. Tepa Neng ompong. sekolah kelas sabaraha? Kelas 1 SMA. SMA mana? Cisaga. Neng nganggo iya. Soplen. Hebat di Soplen. Nya soplen min pengen Oh, min sabaraha? Min tarsih sih nama. Min Hiji. Min hiji. Oh, hiji. Oh, letus loba hiji mah. Di Soplen. Aki budakna di Soplen. Anda. Iya. Atuh apaleun si Aki mah, Pak. Teu nyahoun. Aki mah nu apana sok putut. Teu nyahoun Soplen teu. Neng ai biaya sakola ti mana? Di Aki ti Bapak. Oh, ti Aki. Sok di bekalan sabaraha sampai ku Aki? 25. 25.000? Gede bekalan budak. Atuh ada kata bukti kamu opat Pak. Oh, ngapain usaha Aki bekalan budak tapi ke jam 4 sekolah. Hebat Aki teh nya. 15.000 sadinten nu deh. 15.000 sapoe. Mewah bekalan budak nage hiji 25 hiji 40.000 sapoe. Mohon. Dun hebat Aki telah memang luar biasa. Ima alus keneh. Yalah, saya di kampung ya Pak. Terima kasih bumi. Kuring nek mekelan Aki ingkeun mekelan icu. Nah, cari. Mohon. Ikhlas asih hati terang Ciduh matu jajampean Ajak lampah dilakonan Lemah ngambar hebat Nunggu lakun nikam belah Panas ajaran dikurang Ngaguru kapoe peti Susu ciucai ibu Pahing getih pangtulang Ayun ambing Ajak tangtu Hirup nanju Ngaguru ku kabodoan ikhlas eusi kapinteran eta teh Aki. Jana sanajan tangtunganana kata ngali bodoh tapi ikhlas bebersih di karang kamulian geuningan bisa nyakolakeun barudak meni bersihna. Mung nitip ka incu-incuna kulantaran Aki hidup bisa ngahirupan hidup ku bersih di karang kamulian hidup ge ulah era kudu ngilu bebersih di karang kamulian supaya jadi jalan pikeun kamuliaan hirup kahar. Teu Aki aya 17. Engke 17 800 engke dijejegeun ku kuring jadi 30 juta. Nah, bekal Aki imahna alus keneh teu? Imahna alus keneh teu? Oke, Aki diberi hadiah imah panggung ti Bank Jabar Peduli nya.
Kayak dipangbangunkeun imah panggung, imah khas di dieu. Kayak ditambihan deui 10 ku hentik janten 30 ya. Mudah-mudahan wengi ieu janten wengi jalan kamuliaan, ajemaran, hatur nuhun Pak Bupati mewah reng-rengan, hatur nuhun kuring ditempangkeun jeung Aki nya. Aya teh pandanganna teu araya kamarana. Ti keur dilahirkeun tos kieu. Mudah-mudahan sing terus bebersihna. Ya mudah-mudahan biasa diteras, dikembangkeun pangwangunan wilayahna, dijaga jeung diriksa warisan kabudayaanna. Neng ulah gengsian ulah eraan nya sok lakonan hirup sing perih meh menang perah. Cag, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.